Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana man benar baratosna ibadah ka urang sadayana biasa kumpul ngariung dina ieu tempat sok sanaos cuaca hujan tapi urang ieu maksakeun dongkap ka ieu tempat mudah-mudahan dongkapna urang sadayana kana ieu tempat masih ngajadikeun wasilah kana ngingingkeun rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salamna pamudah-mudahan dicurahipahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kantun ka keluargina, ka para sahabatna, tabi'in tabi'at muslimin muslimat tuluy ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wadi hadirin sadayana, hapunten simkuring dina ieu waktos ngiring cumarios. Para hadirin sadayana, urang neraskeun kana cariosan anu kamari. Tengah kene ya kamari. Ngegentosan simkuring kamarnya. Dan angrah baik eta. Ratu pohori. Yani kamari teh cek simkuring jamakna itu orok anu bisa ngorok, anu bisa ngomong. Jalmi anu orok kene bisa ngomong teh cek kamari aya 4 lah. Qala wa takallama fil mahdi arba'atun. Hiji Nabi Isa putrana Siti Maryam. Terus kamari ceritana diceritakeun ketika orok kene teh tiasa nyarita. Anu kaduana orok Siti Masito ketika Siti Masito kapangiheun mangeran kasalian ti Firaun, yane Siti Masito mah pangeran-pangeran ka Allah kapangiheun tah ku pangeran Firaun. Nepi ka Siti Masito dihukum lah salakina digebruskeun kana wadah anu eta di jero wadah teh aya cai ngagolak, terus anak panggedena, terus Siti Masito jeung orokna digebruskeun. Ngan Siti Masito kerek ngagebrus paling geus budak teh ngaregog saeutik. Maksud ngaregog teh karunya ka budak anu masih kene di ais. Nya budak leutik kene teu boga dosa teu naon dibawa maot gitu. Ngaregog teh saeutik. Ari pek teh cek orok teh ngagalan tang ngomong mah tong mang tong salimpang atuna jereknya ridho abdi mah ayeuna di bawah maot daripada abdi atau mah kudu nyembah ka Firaun. Gitu. Tapi kalau terus berdua kan nu katilu orok anu bisa ngomong teh yakni keur zaman Nabi Yusuf. Apa caritana Nabi Yusuf teh nabi anu kasokor kasep. Ya, kasokor kasep. Lamun aya nama
walaya bandinganana. Tah nepi ka ieu Nabi Yusuf teh gitu diurus ku raja eta teh istrina teh Siti Mas itu yakni Siti Julaikho. Ketika Siti eta Nabi Yusuf bagi dewasa Siti Julaikho teh bogoh boga rasa bogoh ka pembantukna ka anak angkatna yakni Nabi Yusuf. Kasep teh apa? Nepi ka eta Siti Julaikho teh rek merkosa Nabi Yusuf. Jadi bulan awal merkosa laki-laki, laki kalau Nabi Yusuf dengan anak Nabi imana kuat dipaksa diolong itu menang diolong nepi ka dipaksa teh lumpat. Pas lumpat Nabi Yusuf dibedol ku Siti Julaikho acungna nepi ka suek acung nutukan. Pas digugucan ku Siti Julaikho datanglah salakina nyata raja teh aya pinamina. Kaperego keur ngagugunyang duaan. Ai Siti Julaikho dangarana ge awewe bisa we pan aya awewe. Aduh aalam cek urang. Aduh tuan raja sanes abdi teh diperkosa. Abdi teh ieu teh erek diperkosa ku Nabi Yusuf. Cek Nabi Yusuf ditanya ka Nabi Yusuf. Sanes abdi diperkosa ku sanes abdi bade perkosa terus abdi yang diperkosa. Nya Nabi Yusuf teh ngaku, Siti Julaikho teh ngaku nepi ka di sidang. Nya di sidang di hareupeun hakim. Cek Nabi Yusuf gancangna carita Pak Hakim lamun hayang bukti mah gampang. Sabab ketika abdi rek diperkosa ku Siti Julaikho teh aya jelema saurang anu nempokeun. Saha nya eta orok teh orok. Pas orok keneh. Cek Hakim ai maneh Yusuf nya kumaha nanya ari ka orok. Sanajan nempokeun ge da kumaha cenah ngomongna orok. Cek Nabi Yusuf gampang, cek Nabi Yusuf didoaan lah eta orok, diteukeun lah patuanganana galantang teh eta orok teh ngomong, Pak Hakim, lamun hayang nyaho saha anu salah, tinggal-tingali we acukna Nabi Yusuf. Lamun suek na acuk Nabi Yusuf belah hareup, berarti Yusuf anu salah, sabab rek berkosa Siti Julaikho. Ngan lamun suek na dibelah tukang maka Siti Julaikho anu salah. Nah sabab erek markosa ke Siti Julaikho ditingalilah acukna bukti teh bener suek teh acuk Nabi Yusuf teh belah tukangna. Jadi kabuktianana kasohor kena kabeja-beja nepi ka diputus hukum nu salah teh Siti Julaikho markosa. Nepi ka kadenge keluar kerajaan, nepi kacek awewe nu di luar kerajaan. Aduh eta awewe raja nu ngaran Siti Julaikho nangkeun bogoh ka pembantu cek urang. Nangkeun bogoh ka pembantu aya raja, aya ratu bogoh ka pembantu. Pada ngaledek tah kade kapupingeun ku Siti Julaikho. Cek Siti Julaikho eta jelema ngaledek cenah ka kaula. Nepi ka nu ngaledek teh dionang, awe teh dionang ka imahna, dikumpulkeun. Cek eta Siti Julaikho sok gara caralik dinya nya kaditu papayun-payun dibere peso jeung dibere buah apel. Ulah waka dikeut cek Siti Julaikho di apel. Salagi Nabi Yusuf sagala Yusuf can dikaluarkeun sia. Ya biasa beureut sok cara siap keureut neureut tah. Mulai neureut Yusuf dikaluarkeun. Nepi ka eta awewe nu nyekel peso anu erek ngeureut buah teh ku sabab kakasepan Nabi Yusuf nepi ka teu eling ali nu dikeureut teh lain buah tapi ramokna teu karasa nyeri da banget ku kasep entos ngaliwat Nabi Yusuf geus ngalapot geus daya dikakare karasa ramona rampang saeueur akur tuh cek Siti Julaikho maneh mah kakarek dieu temporal ge geus teu karasa ngeureut naon kitu ngeureut ramok. Kaula mah umal poe umal peuting geuling bisik jeung Yusuf rek teu kumaha kagoda ya. Maneh make waka-waka ngaledek ka kaula cek Siti Julaikho. Maneh mah kakarek nemposa keudeuh ge geus nepi ka teu karasa ngeureut kuku ngeureut leungeun nya. Oh, jadi Nabi Yusuf mah nya kasohorna teh kitu kakasepanana. Lamun Nabi Sulaiman yane kabun aranana ari Nabi urang teh naon? Nabi urang mah kumpul nya kasep nya beunghan
Ajeuna geuning teu kacaritakeun Kangjeng Nabi kasep apan dihijab ku Allah, ditutup ku Allah. Namun sababna lamun teu ditutup, Nabi Yusuf sakitunya sakigeloan batur. Lamun teu ditutup kasepan Kangjeng Nabi Muhammad, maka bakal jadi fitnah. Kangjeng Nabi Muhammad beunghar. Geuning cenah caritana geuningan hayang dahar hese. Ih apan Kangjeng Nabi Muhammad mah teu hayang harta benda. Lamun mah Kangjeng Nabi gunung Uhud ya, nawaran Muhammad, lamun bener anjeun hayang harta benda, cek gunung Uhud kaula siap jadi emas ayeuna. Keur anjeun. Jadi kumaha teh Kangjeng Nabi Muhammad moal ya. Jadi Nabi Kangjeng Nabi Muhammad mah kumpulnya bunga kasetnya sagala we Kangjeng Nabi Muhammad. Ya, maka kasepan dibagi-bagi jeung geuning. Sak dibuk di tengah gitu tah. Ya, lamun beuleum di tengah ke satengah ku Kangjeng Nabi Muhammad. Tah, anu saparapat ku Nabi Yusuf, anu saparapat deui dibagikeun ka urang gitu. Jadi Kangjeng Nabi Muhammad mah satengah ka kasepan teh. Anu satengah deui dibagi dua. Anu saparapat dibagikeun ka Nabi Yusuf, anu saparapat deui ku urang dicopotan deui dibagi-bagikeun ka urang ka kasepan teh. Mata lamun aya jalma ngagambar atau Nabi foto Kangjeng Nabi Muhammad mau bisa, sebab kamera oge mau bisa moto matahari dia aku langsung suram ya. Mata lamun ayeuna sok aya di kapungkur film nya film Kangjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad dikumpulkeun langsung geuningannya dihujat di penjara ku batu nya. Wah teu meunang ya. Wae nyerupaan Kangjeng pang asetna pang gagah beres tanya. Jadi ngatilu tilu hiji orok Siti Maryam yang Nabi Isa nyarita orok keneh teh, nu kadua orokna Siti Masito, nu katilu orok keur di zaman Nabi Yusuf, nu kaopat orok keur di zaman Ki Jurayj ya. Ki Jurayj teh saha? Ki Jurayj teh di zaman Bani Israil. Manehna teh Ki Jurayj teh tukang ibadah. Tara kemana-mana. Malahan nyieun saung lamun ayeuna mah meureun mushola lah. Nyieun tajuk, nyieun saung, tara kaluar piata saung. Wah, kaduk-duk. Sholat terus, dicapur, kaduk-duk ibadah. Dina hiji waktu eta Ki Jurayj digoroan kuna jadi ibuna datang ti bumina nyamperkeun saung Ki Jurayj. Cek ibuna Jurayj teu ngajawab Ki Jurayj teh. Puguh gedakeun sholat. Jurayj teu ngajawab keneh. Jurayj tilu kali ngagoroan Ki Jurayj teu ngajawab da kumaha teh Ki Jurayj teh sholat. Balik ti lagi ibuna ka bumina. Sajam 2 jam 3 jam datang deui ibuna tidak butuh jam beuneunan nya. Rek minta tulung gua Ki Jurayj. Digoroan deui ti luar. Jurayj teu ngajawab da kabeneran pas ibuna rek kadinya teh keur sholat wae. Tetap antara urang teh sholatna. Aduh cek ibuna. Balik deui ka imah. Pas katilu kalina Jurayj sami teu ngajawab Ki Jurayj teh da keur sholat. Padahal cek fikih mah da mah keur sholat sunat meunang urang dibatal teu ngajawab heula ya. Nah, teu dijawab Ki Jurayj, teu dijawab. Nepi ka cek ibuna nyapa ka Ki Jurayj. Ya Allah Gusti ulah wakadi maot ke Ki Jurayj. Salagi can nempok beungeutna tukang jinak. Salagi can nempok beungeutna tukang ngaranjeun. Dan berenang cok ibuna teh kieu ku abung-abung getol teh Ki Jurayj beureun cek inungna berenang pikiranana nepi ka teu ngajawab goroan kaula cek inungna. Mata keur ibu mata keur urang teh orang tua ulah wani-wani sakumaha makana ulah wani-wani ngadoakeun teu bener bakal tiba. Nya lamun mah alus sanajan anak urang goreng oge. Ngan urang kan jadi ibu ulah wani-wani gitu nyieun goreng tong goreng nyieun goreng sakali ngagoreng buru-buru dijawab. Ieu mah kumaha atuh kitu kadenge. Ieu lompat we. Da seueur di tanah ieuing urang. Ulah nya. Nepi ka cek ibuna ya Allah ulah wakadi maot ke ieu si Jurayj. Nya salagi can nempo awewe anu sok ngaranjeun. Gancangna carita kasebarlah cerita yakni Ki Jurayj teh seorang ulama getol ibadah nepi ka ibuna ngagoroan kitu ngajawab-jawab acan ku sabab getol-getolna ibadah keur ngomongkeun kitu tatangga keur ngaromongkeun kitu jawab teh aya awewe sami di Bani Israil ngan geulis ieu mah awewe teh geulis ieu mah
lamun disipatan kumanya cek mau balik dia mah warna rambut nang obat banyuan tarana kayak zaman terangan bibirna jeruk sakangkot terus nanti pipina daun seru irungna punggung-punggungan terus nanti yo kalau nak nongkrong potong tangking nama pantingan titis Bandungan jadi nggak cani kali kalau begitu jalan dan kira-kira itulah tulis luar biasa nanya kalau tahu teh jangan seorang pelaku cek eta hei para jalma sok ijinan kaula jangan goda kijure nya pasti kaula mah berhasil ngagoda kijure cek jalma-jalma sok cenah hari itu ini hari itu mampu maneh ngagoda kijure bener tak ini awe asup tak sauna nya kijure keur wiridane bener nya atau keur naon keur ibadah ieu eta awewe ngolok kijure geus ku kata-kataan alus geus gegelehean malahan mah ceuk sapaina bajuna geus dilarang geus satanyang di hadapan kijure walang si dia mah kilaan ieu kilaan ieu kana geus nyampeurkeun ge bari geulis deui ngan dasar ulama berkijole iman kuat nepi ka tonggorning nyapak dilieu henteu eta awewe nu sataranya masya ya urang teuing ieu teuing urang ieu ngese ge urang mah tenan apa wae mah geus nyampeurkeun nepi ka awewe teh frustasi amak cek urang mah ngagoda sakitu bebeakan teu ditoel-toel acan tonggorning teu ditempo dilieu henteu baliklah di saung kabeneran di jalan panggih jeung tukang ngangon ari tadi nafsu geus naek kurang awewe teh eski jurena mungun panggih jeung tukang ngangon nya ditawaran tukang ngangon ngaran tukang ngangon beureuh nya bari mana ge urang nya digapres lah ku tukang ngangon nya teuing ngomongkeun sabaraha jam teu pokona beres saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan PT hamil eta awewe nepi ka 8 bulan ngalahirkeun kakare ku eta awewe orok nu digendong teh anak tukang ngangon teh dicana di beja-beja ka tatangga tatangga bisi tepat itu hadieu kumpul kaula baheula keur sewaktu ngagoda kijure geus berhasil buktina ieu anakna bener wah langsung eta masyarakat nyerbu cek urang mah ka kijure nepi ka kijurena gebugan nah oleh ulama kitu omong tara keluar tapi cenah beuring ieu bueur anak anu teu dikawin digebugan malahan mah sauna ge dihancurkeun cek kijure ke ieu teh aya naon maneh bageulana rajin jeung awe ieu tah ieu buktina anakna cek kijure kaula teu pernah ngarajin kaula teu pernah nyieun anak ieu cara buktina lamun anjeun hayang buktina hadir ke cenah anakna dijampean ka ku kijure anakna langsung anakna ngomong para bapak ieu teh lain bapak kaula mah tukang ngangon cek eta budak ngomong nepi ka para masyarakatna para kaumna menta hampura ka kijure nepi ka cek kaumna kijure menta hampura kaula lamun anjeun kitu ngahampura ka kaula sok anu geus dirubuhkeun saung anjeun ku kaula cek para kaum bakal dibangun deui hayang kunaon dibangunna hayang ku emas satana hayang kunaon lamun hayang ku emas siap dibangun cek kijure cenah jeuna seperti kamari ieu lamun ku kai deui lamun ku tembok dijieunkeun lah langsung kijure asup dewe ibadah dewe di kamar kejadian kitu na teh ku sabar doakeun ku ibuna teh bener dan cari ibuna teh kijure ulah bakal maot ya Allah salaki canem beungeunna tukang laju nya eta doana ka anak urang ulah sampai ngadoakeun kebenernya ngadoakeun kebeneran lamun urang hayang sukses rek sukses dina ilmu rek sukses dina harta benda penta doa ibu jeung bapak mun ngaji keneh mah penta ka kolot teh ketika cek guru mah yang menyebatkan kieu gampang hayang bisa ngaji mah gampang hayang bisa ngaji mah hayang bisa ngaji hayang kataekan harta benda gampang penta doa inung jeung bapak terutama ka inung kumaha suku inung caina sakitu pakukeun nya penta doana kumaha sukuna inung ge cukuran caina nya teh buku jarang kudu hese. Nah jadi opat
anu tiasa orok nu tiasa nyarios. Hiji Nabi Isa, kadua orok ketika di zaman Ki Jurayj, nu katilu orok Siti Masito, nu kaopat orok ke di zaman Nabi Yusuf.